Ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we. Oh, ada kana sunat teh. Bapak makan apa sih? Sing teh peuyeum. Apa itu peyem? Gitu. Nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak? Pakai daun katimus. Apa itu katinggang? Gerapek pikir ku silaing. Dewek berdahar we, wah coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana. Heeh. Nya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Sok. Ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda. Rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Danlanud. Bahasa dewek tadi datang teh, wilujeng sumping Pak. Aduh, ngeunah pan. Eta teh saling hargaan. Nya. Sabab naon? Pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu. Tina dahar wungku dahar loba teh. Loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam. Tetegek lolodok ngawadang daang loba ta teh aya ajangna. Lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ari bapak aya nuju tuang abdi kira nembe tetos neda bade ngiringan atuh tuang teu hulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar. Ayah yang tukang domba orang Sunda. Duh, cina itu tinggal di nama staka domba tuh. Gitu, karena domba. Karena domba masih ramainya kayaknya. Hulu nawe, orang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta, tong era kasar da basa. Ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh. Itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah. Teu kasar. Lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu. Sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy. Deuk teh dola sirah teh rada leneng ieu teh. Tetep we ka domba mah hulu. Nya kitu ngamumule basa teh deuleu. Cing pangenangan geus tunggu datang aing teh meuli jara rempling kabeh kawas gang katincak. Sakitu kenang beberebetan bahkan ieu. Ya, sia teh kenang kita tadi boborobotan.
nepi ka katorekan aing. Naon? Eta kendang bieu disada. Pangbejakeun pangenangankeun kitu. Hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing. Oh, bieu teh di kendangan goblok. Hah? Bieu teh di kendangan. Oh, ayeuna bade. Sok. Hah? Sok. Genahan bisa datang kendang itu. Alah, eta sinena kata-kata nah hadinya euy. Anu paksa banget. Alah, hebat tukang kendang di mana itu euy? Di mana? Ya, ai kendang jempe siapa pajar di sada. Pajarkeun teh sine cenah hahleuang anak geuna pugu sine keur ngahuap. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak nanti uing kendangan. Alah kakendangan aing ieu. Nya ada kendang mah jempe sia teh. Kendang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kendang je. Wanyaan budak si goblok. Budak sia teh. Di mana teh tukang kendang teh? Cangkuang. Di Cangkuang. Bu. Cangkuang mah ya laguna tuh. Cuma cangkuang dalam. Cangkul aja cuma. Aduh. Udang mana teh kendang teh? Nah, dah tadi kenangan maneh mah bingi gade. Hah? Maneh tadi kenangan bingi gade. Kudu sabaraha mere? Bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk sia goblok ah. Hah? Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia didinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah keukeuh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Gobela-bela teuing aje. Keun bae tong diceung-ceurik anu maot. Da meureun geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalabu kiparna aje gaduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Keun bae tong diceung-ceurikan ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Sawiya sajugan ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan kan cuman antep tak si goblok cuman pisan
tukanya sok akan tenggelan tatuman hayang maju tah murid aing heula lanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo cekena ajar banyak ya banyak naon sia datang we anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi heeh keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngeunakeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca sia hade tangaran Purabaya euy macam aing lamun boga anak dek ngaranna ca ya ngaran ci dewek mah ralus wae euy ngalatenget ujung mutu aya kitu anu peget beuki nyatu ih si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jeka aing jawa kasih beureum ngalasai aya kitu anu beureum bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja aing goblok waduh ngetrek aing wah oi gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek teh lieur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat dia budak ala anjing goblok ngajenggut sia aing teh deuleu tah we teh satak we itu we waduh labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus seurina tetulus dan nyeri anjing alah we tah teu satu tuh ya jorang sia mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sia mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna
Naon hayang gede gitu. Hayang mana gede? Hayang. Bener? Apa itu kapal terbang? Nah, hayang gede tahun nanyakeun kapal terbang situ teh. Oh, nyaho teu. Nyaho, syukur ya nyaho mah. Goblok teh nyambung pisan. Hayang gede mah dulu. Milu gedepe ka tentara naik kapal. Terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur. Maneh macam make parasit. Mawa we dudukuy bade matalian. Lain hayang gede dengkeun heula tuh dongengna. Prosesna dengkeun heula hayang gede mah. Sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang. Bek ka handap. Ngagedean, lain ngagedean pae haji. Kejina ambekeun euy. Hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kita sapruk jurusna teh eueuh. Murkana aing nek kepancing meureun. Sok sialah urang pahina-hina, urang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok panyarekan-nyarekan yang aing. Si goreng patuh, si aji, si kurang ajar, si bangsat. Si peget. Si bukiti using, si ketos, si nongtot bool, indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian. Wah, mau amak ini. Sok maneheun. Walila aing mah. Ade teh cindekeun naon? Banyarekan anjing lain dongol. Kabina-bina teh sia kapancing amek. Licik siapa kitu ah. Goblok ieu mah. Banyarekan lain dongol. Sok deui atuh. Sia. Si jiga karpet. Mulai jauh. Bawang beureum sia teh tuluy disiksik, dipakai sabaraha, tuluy dihakan ku aing. Ngeunah, nya ngeunah, tuluy gede ngeunah mah. Aduh teu ambek keneh mah. Jeung maneheun. Bari hayang ambek mah. Nyaho indung maneh. Nyaho nya indung aing mah nyaho. Dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa. Tidak naon, tidak bool. Bareng jeung cacing. Anjing iraha teh ngomong teh. Ele ambek ele. Aduh euy euy. Aduh. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh.
ngan saacana maot pangeran ngabejaan itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heueuh nyaho, ka Masjidil Aqsa belegong. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama. Hah sia nu budeg bolot. Hah bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag siap sapsi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja. Nah diuk sia diuk geus dia ngaloh jeung aing. Hah diuk maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji geus umroh muntaber bejaan ai kai kitu teh atuh ka dulur aya obatna muntaber daun jamu batu. Nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu. Da bawa nyamung atuh kita apa? Da bawa nyamung atuh diajak ngobrol ge. Pek maneh ngarobrol. Aing geus teu nyambung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we. Asa dilalempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy. Oh dina raraga Isra Mi'raj. Nuhun. Coba teu nyambungna teh. Lain kumaha kadengena. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heueuh nyaho aing oge his. Nah, lain Sarman Ibrahim. Mun aya ngajejek aing.
nu nyebut Syarman nu nyebut naon tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain karena ojek karena burok nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam duh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser karena kuping emang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun emang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ih sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikir saeunaon ieu teh reuwas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uningayeun mang dorna parantos tak kasohor mang jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji terus ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ta ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak Nuhun. Mana awewe teh? Awewe na mana? Acan nu pindah. Tah. Ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono. Kaduana perkawis ngenalkeun, katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan. Leres. Tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina. Ngaranna Aswatama tak ieu buktosna da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur tudamang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas
aya Kemang Malati manawi eta teu acan aya Bangbara nu nyanak manawi can aya Bangbara nu nyeuseub eta Malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta Malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok tah maksud teh bade nyangakeun sabda panglamar tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya heuh acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer ina teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh di Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh ai nya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki cing tandaikeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging daya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras dai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen tuh yap ka dieu anak ki datan nira tangan demam datan nira tangan demam ewa pagulingan rana dan nira Kang Sabya Prapta ngahaturkeun semah maktos ama cilaka aing ieu cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabeda-beda teh ka suatu aduh batalkeun era aing era daso ge moal daekeun oh Jawa suatu aduh ampun teh lah mata teh
si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki itu bebeng mah tong bor maneh budak kora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng domba bade milarian tanah keur kanang domba mang teh tak kitu sanes bade ngalamar ieu mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna nyai encan teh sepuh nyai teh aya nu rek bileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di anjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah ai asup awak kumaha cai teh ceuk aing oge sia teh blok ai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teh kumaha Gusti jika tukar itu meureun teu ditarima nyai mending ka Citarum tentengan dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo mending ngalah remis gitu geuning gawe wirang kolos sia teh aswatama nepi ka kitu lain panon teh hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkeul tambah cangkeul bisa nyalendorkeun atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ke bapana ampe ku sia ke nya nah kawin minat teuing bope ku maneh tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya mas kawin nanti atuh bari ngantosan itu tuangan teu kedah kebantun mang oge dikasabeuleun pisan sia swatama nu ampun da keukuh wae teh kulon aswatama teh bari ngalamar nanging nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh mah heureui bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeuh nya kitu teh nen ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi nanging wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeuh da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet segala make wiwahan oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi mak nen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung kawit tah
Ieu mah sejarah bibi. Sejarah Keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen. Geletuk bapak pupus. Bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan indung bapak teh. dia keueuh ragap daya teh. Ieu keueuh ragap teu aya jauh ka Sindung Kalapa. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Indung bapak teh. Dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot. Diningalkeun Dek teu prihatin kumaha bibi cobi. yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah. Yatim piatu nungul pinang bibi teh. Khawatir. Ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng. Nya biasa nyen kecerek. Manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek. Saringalan. Unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. Kumaha? Mobil butut buatan baheula. Menang duit. Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. Nah, Da puguh ka siniran da mobilna butut. oh bisa jadi. Mobilna geus spionan. Balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun. Aya nu merkosa di Kebon Jagong. Yeay. Tepira ku tukang ojek. Teuing da mamawa arit keur ngarit meureun. Iya. Obat teuing bibinya teuing. Ceuk bibi oge. Nasib bibi mah. Umur 15 tahun sapeting teh kulimaan. Iya. Untung tuh saya kaya pun Malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. lumayan teh. Tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh. Marogana. Paingan Pak Haji Enang keur sakelat sae. Nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah. Ulah. Keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW. Hayang boga rezeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis. Hayang ngasaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP. Kabeuli bibi, kabeuli ngan didinya di Cipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta basanes HP atuh tape. Gitu. Di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna. Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arabia teh? Boga dunungan teh guru SD. Kasep. Garwana teteh Sanggaduh putra. anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh. Ai bibi keur ngepel we kitu tah. Ngahaja jeung anoleka. Rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat baro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar. Beri anoleka. Ai eta teh kotor dadakan bibi teh dempel. Bari jeung bolek lak ping-ping ke mana karep. Sangeunahna Si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget. cacan angkatnya. Meureun kabita nempo ping-ping bibi. Olo. Beri Yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh. dipangku. Bibi dipangku dibawa ke tempat tidur. Olo. Bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok. Jempe. Dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget. Lain mun urang enta tulu ngajerit. Nah, ka atuh lain menta tulu ngajerit. Menta tulung ka saha di lemur batur. Dawuh nu wawuh. Ngajerit. Ngajerit oge kalah beak tanaga. Mending jempe we da puguh genah ongkoh. Paingan. Ceuk bibi oge heuh. Isukna kalah nawaran Tuh. deui.
isukna ditawaran dewe ku bibi teh. Ada perkosa deui. Apa urut cingiri. Monggo pamerena gede sama mana. Berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab. Ingat wae nepi ka ayeuna tah Neng. Sarua jeung si Dedi Agil. Marukana. Naha, Naon bibi? jelema jangkung gede maklum. Bulu dada teh pinuh atuh. Wadi keremet. Awas make helm godeg teh ka dieu tah. Tuh. Kaploko. Bobogaanana wah Si Benyang. spektakuler. Sama si Benyang we nya gede nampanya. Jeung eta gerakanana Neng teu sangka urang Arab. Gerakan kumaha? Anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, Krecek marmut. bangkong sapintrong, Krecek marmut. lele ngajeng jehe, karecek marmot, teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem, ngajengkang tak kitu mah. Kerenyem di lempi. Marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo, waduh Neng. Ngaburileng. Nah, bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman. Pengalaman nu ka. Nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang. Hayang senang. Hayang boga rejeki tah ulah ka sorang ku nen mageulis bager Sabibian. sabibieun. Silaka doraka na bibi manda ngadoa ka Pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam. Rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak Neng mah aya. Benar. Polos pisan di sini mah tadi nama. Disebut oge bibi mah sampah masyarakat ye ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih. Rek ka pasar tuh teh. Sedih singara rewos. Eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna? Tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi. Nyebut oge gini. Ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat. Nyebutna oge hamur kanyut. Da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi. Apa uninga Neng Bandar Doma Dayat? Teh geus kesan bibi teh. Ah mimiti diperkosa teh ku eta. Pangminengna we teh. Tama sok di beja-beja di. Aduh, ampun deui bibi. Ulah ka sorang ku nen manen. Ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah. Naudzubillah summa naudzubillah Neng. Kade Neng keuneh ku bibi cilaka dorakana mah Neng mah entong. Kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing sarolehah. Atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser. Bisi asup kana patroma. Nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh. Marukana teh. Aya jelema begang-begang datang ka imah bibi, lungak-longok ka pipir. Manawi aya nu ngisah domba. Saha si kacai. Bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi. Nya. Ajarkeun teh na moal lila cenah kitu. Hampura bibi mah Neng. Kuneng ulah ka sorang nu kitu patut era. Inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah Neng kade cing hati-hati. Kade Bakal jadi sabiwiri hiji tah awewe mah. Seeng kaleng awewe mah. Masih cara lalaki seeng tamaga. Loba pepotongan bibi teh. di antarana sa
tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleut geuning sirahna teh ngaranna Saripudin. Popotongan bibi teh. Ampun teh. Bibi membaheula Nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka Neng dedeh teuing bageur. Ulah lugi kakak alaman ku Neng mah omat.